Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana ngawidian abdi kali 1 mutmainah ti kelas 8B. Bade ngadugikeun ujian praktek bahasa Sunda. Dina kesempatan ieu abdi bade ngadugikeun biantara. Biantara anu bade ku abdi dugikeun aya 2. Nu kahiji pentingna ngajaga kebersihan sareng nu kadua bahaya kecanduan HP pikeun belajar. Sameme kana materina, hayu urang bahas heula biantara. Naon biantara teh? Biantara nyaeta nyarita di hareupeun batur pikeun nepikeun pikiran, pangalaman, atawa pepeling kanu ngadengikeunana. Hayu we urang langsung kana materi nu kahiji, nyaeta pentingna ngajaga kebersihan sakola. Rerencangan anu dipika cinta. Sakola teh nyaeta imah kadua kanggo urang. Sasapoe diajar, ulin, sareng kumpul jeung babaturan. Ti isuk dugi ka beurang. Urang nyiapkeun waktos di sakola dugi ka beurang. Atuh sakola teh kudu dijaga sapertos imah urang sorangan. Salah sahiji cara ngajaga nyaeta kudu ngajaga kebersihan. Ari cenah paribasana mah kieu, kebersihan teh sabagian ti iman. Artina lamun urang jalma nu iman, urang kudu mikaresep kebersihan. Lingkungan anu bersih tangtu bakal ngajadikeun urang betah diajar. Loba reungit, bau hasem, moal betah kan? Diajar oge jadi hese. Kukituna aya sababaraha hal anu tiasa dilakukeun ku urang sadayana pikeun ngajaga kebersihan sakola. Anu kahiji, micen runtah kana tempatna. Sakola geus nyiapkeun tong sampah. Tong sampah kanggo runtah sapertos kertas sareng plastik. Aya oge tong sampah baseuh saperti kulit buah atanapi bungkus dahareun. Ulah micen runtah sembarangan ka kolong meja, ka handapun kursi, atanapi ka buruan sakola. Mimitina mah ngan ukur saplastik, tapi lamun sararaya micen, sakola urang bakal kotor. Nu kadua, ngalaksanakeun piket kelas. Piket teh lain hukuman, tapi kewajiban urang sadayana. Lamun kelas bersih, nu ngarasakeun manfaatna nyaeta urang sadayana. Nyapu, ngengkes meja, mupus papan tulis, sareng micen runtah. Lamun dikerjakeun babarengan mah pagawean berat oge jadi enteng. Berat sarungsung, hampang sacepok. Nu katilu, miara pepelakan sareng fasilitas sakola. Pepelakan di buruan sakola eta gunana kanggo nyujukeun hawa sareng ngajadikeun sakola asri. Ulah dipetik, duna atanapi dicoret-coret tangkalna. Kitu deui tembok, meja, sareng kursi ulah dicoret-coret. Sakola anu bersih sareng asri tentu bakal ngajadikeun urang reueus. Hadirin sadayana, kauntungan lamun urang ngajaga kebersihan teh seueur pisan. Anu kahiji, urang bakal sehat, teu aya reungit, teu aya laleur anu nyababkeun panyakit beuteung. Anu kadua, diajar jadi nyaman sareng fokus. Anu katilu, sakola urang bakal meunang adiwiyata, nyaeta pangajieun sakola anu peduli lingkungan. Dina hiji hadis, innallaha thoyyibun yuhibbut thoyyib nazifun yuhibbun nadzafah. Hartina saenyana Allah teh Maha Suci tur mikaresep kana nu suci, Maha Kabersih tur mikaresep kanu bersih. Kukituna hayu urang mimitian ti diri sorangan, mimitian ti ayeuna ulah ngan ukur nitah batur, tapi urang anu kudu masihan contoh. Lamun aya rerencangan anu micen runtah sambarangan, omean ku cara anu alus. Ujang runtahna di tempat runtahnya. Sakitu di materi nu kahiji. Hayu urang lanjut kana materi nu kadua, anu judulna bahaya kecanduan HP pikeun belajar. Hadirin sadayana, kumaha cara supaya teu kecanduan HP? Anu kahiji, cieun jadwal make HP. Misalna HP dipake sanggeus PR beres, terus waktuna dibatesan. Anu kadua, nedap HP jauh di tempat belajar. Lamun diajar di meja, HP teuneun kaluhur lemari, jauh ti HP, deukeut ka buku. Anu katilu, eusi waktu kagiatan positif
olahraga, ngaji, ngabantuan kolot ti imah Kanjeng Nabi Muhammad ngadawuh, dua nikmat anu loba manusia katarik ku eta nyaeta kasehatan sareng waktu. Anu kaopat, ngagampangkeun urang pikeun nyonto nu awon. Di HP loba pisan konten anu teu pantes kanggo umur urang. Aya nu ngajarkeun ngabuli, ngabohong, malah aya nu nipu. Lamun urang teu bisa nyaring informasi, urang bisa kabawa kabiasaan goreng. Rerencangan anu dipika cinta, HP teh mangpaat pisan kanggo neangan materi pelajaran sareng ngerjakeun tugas. Tapi lamun teu diatur, HP bisa jadi musuh anu pangbahayana kanggo urang belajar. Ku kitu rerencangan, hayu urang jadi budak anu pinter ngatur waktu. HP teh dipake saukur alat, ulah nepi ka urang anu dijadikeun budak ku HP. Ari cenah paribahasana mah kieu, kusabab nila saeutik rusak susu saember. Hartina kusababat HP anu dipake teu bener, prestasi diajar urang bisa hancur. Ieu oge saluyu jeung dawuhan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. La dororo wala diror, anu artina ulah ngarusak diri sorangan jeung ulah ngarusak batur. Naon wae bahaya kecanduan HP teh. Anu kahiji, ngurangan waktu belajar. Niatna mau ka HP teh 5 menit we kanggo buka TikTok, tapi teu karaos. Sajam geus kaliwat, PR teu kagarap, bahan ujian teu kabaca. Padahal cenah mah waktu teh edan, lamun teu dipake nelasan, maneh anu bakal kanelasan. Anu kadua, ngarusak kana kesehatan mata sareng utek. Lamun lila teuing netep ka layar HP, panon jadi beureum, sirah nyeri. Utek oge jadi hese fokus. Guru nuju nerangkeun di hareup, pikiran urang malah inget ka notifikasi HP. Anu katilu, ngajadikeun urang jauh ti kulawarga. Di imah teh sararea mah sibuk jeung HP masing-masing. Bapa nuju nyarios, urang malah asih scroll TikTok. Padahal silaturahmi teh penting. Meuli rujak di Cibiru, entong lali meuli cabena. Lamun HP dipake sakadar perlu, ilmu asup prestasi ngabina. Mugi-mugi biantara anu singkat ieu tiasa janten pepeling kanggo urang sadayana. Hapunten bilih aya carios anu kurang merenah kana manah para hadirin. Cekap sakitu anu tiasa disanggakeun ku abdi. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei kabeh urang Sunda sia, ulah katinggalin lengka, ulah katinggalin cita-cita, ulah getas harupateun, ulah kabobodo tenjo, ulah kasamaran tinggal. Ti ayeuna maraneh budak ngora, tong gengsian, tong eraan, tunggul kanu paculeun, tangah kanu sadapeun, dahareun naon we nu dibikeun ku kolot dahar ku maneh, tong ngomongkeun giji, aing ge ngadahar gegesek jadi gubernur. Benar tuh? Tuh jadi komandan marinir. Ari siarek jadi naraon sia teh. Unggal poe nyoo HP momotoran dahar kudu jeung bakakak hayam goreng hayam panggorengna goreng lauk dititah ku kolot teu daek nurut ka kolot ngalawan sia kaluhur teu sirungan kahandap moal akaran sia. Jadi kesadaran naon nu keur dibangun ku Kang Deddy Mulyadi ayeuna, kesadaran menerkeun generasi Sunda supaya jadi generasi emas, generasi nu kokoh, generasi wajah, generasi teuneng ludeung, cager, bager, bener, pintar, singer. Kunyaan eta gubernur meuni segala detail segala diuruskeun, pan aing teh pamimpin, ai tugas pamimpin teh pangurus, ai pangurus teh ngurus.